Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun wasta tiarani Pujianti di PGMI 2A bade ngapraktekeun buku Mas Kumambang anu judulna Kautamaan Salat. Wilujeng nonton. Tiap waktu salat tuhu berang penting, taat ajarana parentahna anu wajib, rukun Islam kadua, unggal poe ngalakonan salat bumi, pang alus-alusna komo deui bari zikir, inget ka Allah Ta'ala. Keur di dunya urang teh tangtu mikir neangan pahala, saha wae kudu ngarti pikeun urusan ka surga. Saterasna sholawat ka Kanjeng Nabi, panutan umatna diniatkeun serah diri milarian syafaatna. Hei manusia, di dunia ukur sakali, lobakeun amalna, getol salat berang penting, ganjaran